Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Tahajjat silih hujah sa'anna naon annaru naraka wal jannatu sareng surga. Faqala tuluy nyarios naon annaru naraka. Usirtu dipilih kami bil mutakabbirina ka pirang-pirang jalma anu takabur wal mutajabbirina sareng jalma anu doraka waqalat sareng nyarios naon al jannatu surga pamali mangka teu aya pikeun kami layadkhuluni moal asup ka kami saha illa du'afa pirang-pirang jalma anu lemah saha illa du'afa unnasi pirang-pirang jalma anu lalemah wasaqotohum sareng anu gugur ti itu nas wa ujuzuhum jeung anu kolot ti itu nas faqala mangka ngadawuh sa Allahu azza wa jalla Allah azza wa jalla lil jannati ka surga innama anti pastina ari anjeun surga rahmati eta rahmat kami arhamu ngarohmat kami biki kalawan anjeun man kajalma asya'u anu karep kami min ibadi ti pirang-pirang hamba kami waqala sareng ngadawuh Allah linari ka neraka innama anti pastina ari anjeun neraka azabi eta siksa kami wa azibu bakal nyiksa kami biki kalawan anjeun man kajalma asya'u anu karep kami min ibadi ti pirang-pirang hamba kami walikuli wahidatin jeung eta tetep kasakur-sakur sahiji mingkuma ti antara anjeun duaan miluha ari minuhanana kul wahidatin fa amanaru mangka ari neraka pala tamtaliu mangka moal pinuh itu nar hatta doa sehingga nyimpen sa Allah Gusti Allah qadamahu kana kakawasaan Allah alaiha kana luhureun itu nar fatakulu tuluy ngomong itu neraka kot cukup pahunalika maka nalikana itu kotun tamtaliu narima pinuh itu nar wayan jawi sareng patumpak tindih nasaha ba'duha sapalihna itu nar ila ba'din kasawalehna deui wala yadlimu sareng teu ngadolim sa Allah Gusti Allah min khalqihi ti makhlukna Allah ahadan ka hiji jalma wa ammal jannatu sareng anapun ari surga fa innallaha mangka eta sayaktosna Allah taala yunsiu eta ngersakakeun Allah taala laha kana itu jannah khalqon ka pirang-pirang makhluk rawahu an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah taharrau kudu ngajaga aranjeun Lailatul Qadri kana peutingan Lailatul Qadri fil witri dina malaman ganjil minal asyaril awakhiri tina tanggal 10 anu akhirna min Ramadana tina bulan Ramadan rawahu ngariwayatkeun kana hadis Syaikhaini Bukhari Muslim tadawau kudu ngubaran aranjeun ibadallahi ka pirang-pirang hambana Allah fa innallaha ta'ala mangka sayaktosna Allah ta'ala lam yadha eta henteu nyimpen Allah daan kana hiji panyakit illa wadoa angin nyimpen Allah lahu kana itu dawaan kana obatna gairoda in wahidin salian panyakit anu sahiji al harami tegesna panyakit pikun rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Imam Ahmad taro ningali anjeun al mukminina ka sakabeh jalma mukmin pitaro humihim dina silih asihna itu mukminin wa tawadudihim jeung dina silih pikanyaahna itu mukminin wa ta'atupihim jeung silih welasanana itu mukminin kama salil jasadi eta saperti hiji jasad idastaka di mana-mana gering naon udun hiji anggota tadaa maka katarik lahu kana itu udun naon sairu jasadihi sakabeh jasadna itu udun bisa hari kalawan teu bisa sare wal huma jeung panas rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari tazawwaju maka kudu nikah aranjeun kabeh wala tutalliqu sareng ulah nolak aranjeun kabeh fa inna talaqo mangka sayaktos teh itu nolak yah tazu eta bisa oyag minhu tina itu tolak naon al arsyu aras
Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Tasahharu kudu sahur aranjeun. Fa inna fis suhuri mangka sayaktosna eta tetep dina itu sahur teh barokatan aya barokah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Asy-Syaikhaini Bukhari Muslim an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Tasodaku kudu sodakoh aranjeun. Pasayati maka bakal datang alaikum ka aranjeun naon zamanun hiji zaman yamsi anu lempang sarojul hiji lalaki bisodakotihi kalawan mawa sodakohna ieu si rojul. Payaqulu maka ngomong si rojul alazi anu datang. Alazi anu yati datang itu rojul lahu ka itu ladi. Biha bari mawa sodakoh. Lau jita lamun datang anjeun biha mawa sodakoh bil amsi dina poe kamari laqabil tuha maka tangtu narima kuring kana itu sodakoh. Paamal ana mangka anapun ari ayeuna pala hajata mangka teu aya pangabutuh li pikeun kami fiha dina itu sodakoh. Pala yajidu mangka teu manggihan itu si rojul man kajalma yakbaluha anu narima itu man kana sodakoh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Asy-Syaikhaini Bukhari Muslim an Haritsah bin Wahab katampi ti Haritsah bin Wahab. Tut'imu mere anjeun atau ama kana kadaharan wa taqra'u sareng maca anjeun assalama kana salam alaman kajalma arabta anu terang anjeun waman sareng kajalma lam ta'rif anu henteu terang anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abdullah bin Amrin katampi ti Abdullah bin Amrin. Ta'arraf kudu ma'rifatkeun anjeun ilallahi ka Allah taala birrokhoi dina waktu senang. Ya'rifka maka ngenal Allah ka anjeun bisyiddati dina waktu payah. Wa alam sareng kudu terang anjeun annama kana sayaktosna perkara akhtoka anu kasalahan itu emak ka anjeun lam yakun mangka henteu aya itu emak liusi baka eta keuna emak ka anjeun. Wa ma sareng perkara asobaka anu keuna emak ka anjeun lam yakun mangka henteu aya ieu emak liukhti aka eta nyalahan emak ka anjeun. Wa inna nasra sareng sayaktosna pitulung ma'a sobri eta tetep sarta sabar. Wa annal faraja sareng sayaktosna kabungah ma'al karbi eta tetep sarta kasusah. Wa anna ma'al usri sareng sayaktosna eta tetep sarta kasulitan yusron aya kagampangan. Muttafaqun alaih ari ieu eta hadis muttafaqun alaih. Tu'radu diasongkeun naon al-a'malu pirang-pirang amal yaumal isnaini dina poe Senin wal khamisi sareng poe Kemis. Alallahi ka Gusti Allah taala. Wa tu'radu sareng diasongkeun itu amal alal anbiya'i ka pirang-pirang nabi wa alal abai jeung ka pirang-pirang bapa wal ummahati sareng ka pirang-pirang indung. Yaumal jumu'ati dina poe Jumaah. Payaprahuna mangka ngarasa bungah itu sadayana bihasanatihim ku kaalusanana sadayana. Wa tazdadu sareng tambah-tambah naon wujuhuhum pirang-pirang pamenteuna atau wajahna itu anu kabeh naonana bayaldon bodasna wa isyrofan sareng kamuliaanana. Fattaku mangka kudu sieun aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah. Wala tu'zu sareng ulah nganyerikeun aranjeun kabeh mautakum ka pirang-pirang anu maot ti aranjeun kabeh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Al-Hakim Imam Hakim an Walidi Abdul Aziz katampi ti Walid Abdul Aziz. Wallahu a'lamu bissawab.